warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kelompok tilu bade ngapresentasikan ngenaan guguritan. Nami abdi hari ini di sebelah kiri Abdi Siti Indi. Bangunan guguritan dibagi dari dulu nyaeta hiji sastra puisi nyaeta karya sastra anu minimal dina padalisan 2 ku nulisna atawa hiji jeung pada atau bait. Kadua karangan dina wangun kupu dina bahasa Sunda nyaeta karya sastra anu diwangun ku bait-bait anu nyusun 3 nepi ka 8 bait belasan kupu ngandung unsur musik irama jeung rima anu katilu dan dingteh nyaeta karangan ugeran atau puisi. Struktur guguritan aya 2 nyaeta pada atau bait anu kadua guru gatra atau jumlah pada lisan dina unggal pada. Kaidah guguritan aya 3. Kahiji guru lagu nyaeta sarapaka tungtung dina unggal pada lisan. Kadua guru wilangan nyaeta jumlah engang dina unggal pada lisan. Katilu watek nyaeta kasifatan. Pupuh kabagi 2, kahiji Sekar Ageng nyaeta pupuh Sinom, pupuh Kinanti, pupuh Asmarandana jeung pupuh Dadang Gula. Nu kadua Sekar Kawin nyaeta Jono Temung, Lantang, Balabak, Wikantong, Mas Kumambang, Mijil, Gambu, Burista, Dotma, Lambang, Markasu, Pakur, jeung Pucuk. Diajana halem lagu buku ayat 17 urang tataan urang apalkeun kumaha laguna kumaha dangdingna pupu Kinanti jeung pupu Sinom Asmarandana jeung Dadang Gula Mijil Pangkulur jeung Burista Gambulandong Lambang Kumambang Balabak Magatu jeung Pucuk Wirangrong jeung Juru Demu jeung Pucuk Wirangrong jeung Juru Demu. Mun sakitu presentasi di kelompok abdi. Wassalamualaikum